hiji-hijina jelema teh dipapaesan ku amal aku pagawean anak papaes eta teh nganyaokeun nganyatakeun kada jero hatena lumatak teh saya ngajaukeun jelema mah sakitu pangkatna tanyaoan teteh lantaran dipapaesan ku amalna. Nah kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jadi engke balik deui ka aslina ieu jelema mah sakitu aslina sakitu bae kajen teh nya dipereketkeun ge balik deui ka aslina jelema mah sakitu bae kajen kumaha ge. Jadi kajen teh dibabagus ge nipu eta okos awewe penipu kelas kakap awewe kabeh di dunia teh penipu awewe mah sia seuri kos teu percaya ka aing bener kula mah wani sumpah demi Allah awewe mah penipu kabeh sadunia kan memang kumaha gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata hati orang teh bisa kakubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang. Urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh. Talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh. Kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan. Aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggel tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerewang urang ka jero kubur. Masya Allah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweug ditincakan kana padet saha bae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerewang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladiz zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kazaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh siraru kal farashil mabsus siraru brang ambualaya nuka dia kakaler kakidul watakunul jibalu kalahinul manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerewang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerewang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa
jadinya orang kakara ka diri orang aya di mana posisi orang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana orang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neulekeun benderan ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar cilaka geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonna nu artina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing moal beda boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep sekali mantep ieu mah sok iluan ka cakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya na ka UIN nah terus atau nyana kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya duniana bagus los asal ikhlas tabai anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika, kembangkan di dia ikhlas tapi bagus. Urang masa sekolah ente, pugu iuran lagi make kusuluh banget, teu naik. Kuari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing besi lah, hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang. Kamari orang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat lagi kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek teu nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng tuh dasar tegas KBR Abu Rizal cenah pemimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna ulah sembarangan bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam ya kahirupannya ge kos kitu kene di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang kami milu abring-abringan sakola teu naon teu nya anu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah jadi cenah kieu atuh moal maju teh negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang memilu wae geus moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah karabat moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ieu duit-duit ge ada mani jualan toge. Anggeus beres deui, leteran teu laku pikeunan los. Beres mah. Ieu ban teu puguh jalur. Kudu puguh heula. Puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkan pakai kalkulator eta ya demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh ulah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu bae cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden? Atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabehan.
Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji jeunan munara ku aing jang naon cenah eta jang mantok-mantokkeun kiai beledug ararese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu ulah mimilu nah cenah teu maju kiai mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki be orang di imah orang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur diseungseurikeun mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti ieu tukang tahajud geus kanyawan ku abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau loli tanda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih tinggalnya tanda entah gosip ya cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro nerwang ka alam itu asan mulai teh orang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro karana ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh can jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati ai kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai
Aing mimiti mah bagus tuh di bawaanku aing ke majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing. Babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun, di mana aya nu maot peutingna tahlil. Muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh. Sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling zikiran lah eta mah urusan berkat. Tama urusan pang dorong jeung pang bubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana. Aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah. Kabelah dieuna barang aya pilkada. Mulai aya nu datang ka aing teh tadina mah aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina. Rada asana nu diimahna ge atuh butuh ieu. Malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah tuh jauh da daun ieu tah masa pira mere urang mamentan teu naon teh. Haju dicokot eta teh rada asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh. Kabelah dieuna mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta. Alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri. Aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya belah dia pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri aju teu bararatah ngaji gitu atuh kurang semangat aing lagi tah ieu teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina jat teu bararataheun meureun tanda teu ridho ti Gusti Allah. Ya kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima teh mah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaarus aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk ngahubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang nya nyaho eta mah duit perpuluh deuk pikumaha basirah urang tepi ka dieu. Masya Allah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujatun hujat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas tina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate
didinya matahati wari bisa ningali nerawakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai